dibere susah ku Allah maksudna naon supaya tadarru ka Gusti Allah la'allahum yadarra'u urang we kos kitu kesusah deket ka kiai zarah ka kiai zarah barang susah barang sugih henteu kudu loba jelema loba di urang ge nu kos kara itu teh ambalaya nu mantak lamun stabil bae jelema keur susah cinta Allah geus sugih cinta Allah berarti kan nyana henteu kagoyangkeun ku lobana dunia berarti si kom hebat jarang 1000 hiji kan teu asal naik bae mulai geus kamari mah bisa tamat Quran sabulan sakali ku ari mah Quran ngan di deuleu doang eker kamari mah rada susah teh ya bisa babarengan jeung babaturan barang kuari sugih geus teu bisa babarengan jeung babaturan kamari ieu mah keur rada susah teh ya bisa seserian barang sugih mah tuh geus teu bisa kuari mah sibuk Bandung teh Surabaya teh Singapura teh Jakarta teh ketika hiji manusia hiji umat di negara kemudian ku Gusti Allah teh diturunkan seorang nabi kita dakwah ngajakan nauhidkeun ka Gusti Allah umatna dirinya teu percaya ka nabi tersebut inkar ku Gusti Allah selalu diberi siksa dengan cara siksaan teh ku kasangetan fakir penderitaan gering dibere ku Gusti Allah teh paila datang ka hes timbul penyakit maksud Allah gitu teh supaya berpikir manusia la'allahum yatadarra'un la'allahum yadarra'un dibere susah ku Gusti Allah dibere garing manusia maksudnya supaya jelema tadarru ka Gusti Allah nurut ka Rasul nurut ka Nabi nu diutus ku Gusti Allah DPDP supaya tunduk supaya ngarendahkeun diri anu dimaksud kadituna supaya percaya iman ka Allah iman ka para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala eta umat nu baheula teh kitu tah heula tah eta teh sebagai contoh nu baheula cak Gusti Allah terus datang ka Kangjeng Nabi Muhammad datang ka sabada Kangjeng Nabi Muhammad teh dikitukeun bae bakalna kayak dibere susah dibere garing maksudnya supaya iman ke Allah Indonesia baheula teh di zaman kitu Belanda urang nu nyaritakeun di zaman Belanda dongeng-dongeng bapak urang baheula emak urang baheula ngeunahna cente lantaran eueuh roti boborosan kunyana dicabut geus boros pare geus boros kalapa boros panan pandan dan lain sebagainya di dahar kunyana kunaon eta lantaran eueuh bala-bala di dahar kan kunyana susah kabelah dieuna terus kaleuweung diteangan kunyana buat tangkal ieu yang ngeunah ieu aya sueg dicabut dibawa ke imah terus dipasian terus dikulub golotrok di dahar di kalapaan caknya langeun aya tetanggana nu nurutan fajar sueg kunyana horeng badur mabok nyana eta kan zaman eta teh zaman susah nah ieu zaman susah ya dibere susah ieu ke zaman harita baheulanan zaman nenek moyang urang baheula jadi geula bejana sagala derowak ngeunah nu asak mah sagala cente ngeunah sagala kingkit ngeunah sagala kitu katokak ngeunah sagala rupa kudu eta atuh kapan eueuh dahareun nu aya eta atuh geus lamun urang nyaritakeun zaman kamari ieu beuh nyabot dangdeur masyaallah segede jempol teh di pasianan di dahar atah-atah isuk-isuk ku amis yak nyana loba dahar ku ari mun teu nyeri beuteung
kunaon sebab eueuh dahareun zaman eta mah ngeunah jasa zaman kula bae ge lamun urang ngadahar kitu nyaritakeun tentang ngadahar naon dangdeur atah pernah ngadahar kitu huwi nu atah ngeunah ngadahar sao atah ge ngeunah sao atah ya Allah ya Rabbi ku ngeunah eta sao teh komo rada mengkal-mengkal mah ya Allah sao atah tidak nu mantak baheula lamun aya rujak tumbuk teh rujak tumbuk mantep jasa lantaran sagala ararata hararaya ngeunah kuari mah kuari loba dahar ente ngeunah nu kos karitu nah ieu dibere hararese ku Gusti Allah tapi eta jelema lamun ba'da maghrib breng ngararaji ka imah ustad nu tinggalin ngaraji kabeh mari ustadna ge teh yang dibayar jeung hayang-hayangan ge nu mayar ieu eta masuk kalah duit teh aduh bisa jana maca Quran aju anu rada gede mah pan baheula ngajina teh rada panderi mimiti nu ngejah heula aju nu gerde geus ka Quran aju balik-balikna kan ka masjid di masjid paling jago nyana nakol bedug hiburanana teh nakol bedug hiburanana sakitu dagdugdug geus eta hiburan nyana sakitu doang geus baheula mah aman bere ka belah dieuna terus mahmur ku Gusti Allah teh terus engke paroho deui ka Allah jadi bere susah deui ku Allah kuari oleh letikanan ya kieu bae ini mah keur carita perorangan bae ulah kabehan ada perorangan ini kayak kaharti kakabehan ge kayak kaharti kakabehan. Waalaikumsalam loh Kiai doakeun kula naon kula dek dagang Kiai aduh boga modal supaya maju bae namun maju mapan masjid tuh omeaneun jangnya teh pondok pesantren amis ngeunaheun kadengena kana ceuleuh ngeunaheun nya geus pokona mah kula mah ibadah bae geus doakeun ge padahal teh doakeun ge wae sugih-sugih mah ieu keur carita perjalanan yo cek ya itu sing bener itu si dagang kayak seminggu datang deh kalau 2 minggu datang deh wah gede hiji Waalaikumsalam loh bari geus dia bantingkeun kopiah ge blek sia kunaon ngabanting puyang cenah kieu doakeun ieu kunaon hayang bisa ngazakat cek dah mantap jasa teh ngomong hayang bisa ngazakat berarti hayang sugih kan hayang bisa ngazakat cenah kulit teh bisa ngazakat lain hayang ngasugih teh inggur hayang bisa ngazakat hayang nyaho ibadah zakat sia ngomong pinterang teh tah berarti hayang sugih ya doakeun lagi aja lu maju guys doakeun sebulan sekali datang sebulan sekali terus dibere maju ku Gusti Allah nu kahiji maju nu kadua maju blek rada lambat kayak makanya 3 bulan sekali Ligo begal kiai hampura tuh bisa ka dieu bulan-bulan kamari mah gua sibuk masalah sih ieu mah doa anu bae geus kiai set balik deui nya ka Jakarta atau ka anu gede satahun teh datang Waalaikumsalam aduh kiai gua kan bisa lebaran doang cenah ieu ka dieu kunaon emang sibuk cenah masyaallah geus doana bae kiai mah pokona mah jauh di mata dekat di hati masalah segala dalil segala tuh dalil-dalilnya na tuh gak masalah beli mobil pleng geus teu ka kiai asal teu ka kiai bae berarti salat ge wallahu a'lam salat ge wallahu a'lam aya zuhur ke asar henteu aya asar zuhur henteu kabelah ditu lah zuhur henteu asar doang zuhur mending geus sekaligus ulah henteu lah keur ngalamun mah salat ngana ge henteu deui sugih diberi amruk menang 5 tahun sugihnya atau 10 tahun berapa dunia tuh ngaranna datang deh kiai mangga Waalaikumsalam lu kiai kunaon jadi duh orang kos kieu nya kiai aya kamar wajang kula deuk mondok bae macem-macem sakitu mondok nek naon geus teu kuat cenah ieu orang kos kieu lah dunia sakumaha kiai sok didongeng-dongeng kunaon emang amruk kiai dagang berapa tahun 10 tahun gula teu ka dieu sekali da ka dieu kula amruk aing pakai kokoset bae tuh Gus ya
temenan tak kiai ngomong kos gitu, temenan ieu keur carita doang. Segala kokoset segala naon. Tah, ieu mah keur carita bae. Jelema susah datang ka kiai, berarti kan carita kiai berarti nyana ngadeukeutan Allah. Senang po ka kiai, kajian ieu mah keur carita ka kiai padahal mah hakikatna mah ngajauhan ka Allah kan. Tuh, jauh keur susah mah jelema deukeut ka Allah, keur senang mah jauh ka Allah. Nu matak hebat jasa jelema lamun keur loba sagala deukeut ka Allah hebat jasa. Carang. Jelema deukeut ka Allah teh mun geus kajepit. Geus kajepit, jasa tinggal buntut tapi utek bae. Eta bisa. Kula keur carita di Bandung mun ente ka Bandung aya dirinya ngaran kitu toko Almasum nyaritakeun deui aya naon ngaranna pom bensin Almasum, musola Almasum, masum Bandung loba. Kuari aya pondok pesantren Almasum, aya yayasan Almasum, loba bank boga Almasum Bandung. Eta teh kumaha dongengna baheula ngaranna Haji Maksum. Eta teh keur susah jasa datanglah kami toha ke Garut KS tadi mami toha doana kiai geus di mami toha tadi dinya geus didoakeun beres mi toha berenang tuh ngadoakeun maju ambruk deui tas maju teh teu ka imam toha teu ka imam toha ambruk ka imam toha deui. Oh, maksudnya deng deui di mah TS deui biasa. Dokon boh majuna teu kira-kira pohar aja sah miliuder Bandung geus lah. Geus datang ka pae teh kapanggih. Geus teh masalah ieu keur carita masalah itu masalah nyana ge teu bermasalah. Ieu mah keur carita kos kitulah dunia. Poho dunia mah ka Allah. Tah ka Allah tah. Tah datang ka pae teh teu kapanggih teh jeung mitoha tah. Lantaran nyana teh urusan dunia. Masya Allah Karim. Aya deui moal dicaritakeun tah di Bandung aya anu boga kitu Majalaya nu boga pabrik samping keur susah datang ka guru kula datang terus ada senang poho susah deui datang deui dia datang senang deui terang senang pohara jasa senang kadeuleuna padahal hutang gede senang baheulana poho ka eta dunia mah kos kitu. Dan mata ku Allah ieu keur nyaritakeun di dieu. Ieu keur nyaritakeun ieu teh. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil basa'i wad dharra. Tepati ngutus kaula ka hiji nagara diutus seorang nabi kecuali ku kaula teh disiksa ahlina nu mantak disiksa lantaran teu percayaeun ka nabina ngabohongkeun ka nabina ku Allah disiksa teh lain di kukumaha heulanan dibere kesulitan yakni kapakiran dibere kageringan gering luar biasa keur carita perorangan cara tadi keur cerita secara umum keseluruhanana anu diberenya susahnya gering beuh ieu mah naon kitu ngaranna murag di tangga katipah tangga nya susahnya gering geus pupurieun ieu mah aju diusir ku pemajikanana anak ngajauhan geus bae eta tah ieu dibere susah ku Allah maksudna naon supaya tadarru ka Gusti Allah la'allahum yadarra'u urang we kos kitu kesusah deket ka kiai zarah ka kiai zarah barang susah barang sugih henteu henteu kudu loba jelema loba diurangkeun nu kos kara itu teh ambalaya nu mantak lamun stabil bae jelema keur susah cinta Allah geus sugih cinta Allah berarti kan nyana henteu kagoyangkeun ku lobana dunia berarti sikom hebat jarang 1000 hiji kan teh asal naik bae mulai geus kamari mah bisa tamat Quran sabulan sakali ku ari mah Quran ngan di deuleu doang eker kamari mah rada susah teh bisa babarengan jeung babaturan barang ku ari sugih geus teu bisa babarengan jeung babaturan kamari ieu mah keur rada susah teh bisa seserian barang sugih mah tuh geus teu bisa ku ari mah sibuk Bandung teh Surabaya teh Singapura teh Jakarta teh nah eta teh kos karari itu teh engke poho ninggalkeun setik kan itu urang we ku ari lah moal ka salat sunah lah tin miti teh salat sunah
terus kabelah ke mabadiah belah cuma qobliyah jeung badiah henteu kabelah itu nama bisa-bisa teu salat kabelah itu bisa teu salat tak eta kos kana ditu tah eta teh teguran ti Gusti Allah nah jelema diutus nabi ku Gusti Allah sebuah negara lantaran kacau teu inget ka Gusti Allah utus nabi dakwahnya sagesa dakwah teu percaya disiksa ku Allah dibere kesulitan carana teu hujan-hujan lamun geus teu hujan atuh taneuh dangkal batal terjadi mimiti nu kesulitan teh kapan munding sapi domba kabelah dieuna jelema kesulitan lantaran teu aya cai ti luhur teh diturunkeun cai ti handap panas eueuh cai cigoleah jelema nang Allah cak Allah ayo coba sia dek kumaha coba baheula turun nabi kuari mah wali Allah mah teu kanyawan ulama nyaritakeun ulama kade cek kiai teh sing loba dumadeus ka Gusti Allah urang ti Allah dibere umur ke Allah bakal balik ke Allah persiapkan orang yang menghadap ke Allah kemudian sing hade orang ieu lempang di tanah Allah urang mah bangun tenang-tenang bae padahal mah tanah Allah teh neuleukeun ka urang langit neuleukeun ka urang tangkal kayu neuleukeun ka urang mah teu boga asa dideuleukeun teu boga rasa dideuleukeun kok kaditu teu boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah jauh ka Gusti Allah malah judi malah mabok teguran ti Gusti Allah dibere susah kesulitan higi kuari-kuari keur ditegor ku Gusti Allah pabrik balalangkrut nunggus di PHK leuwih ti 50% pulang kampung kuari pabrik nu ayana ge encan jelas manajemen geus teu jalan lantaran ekspor impor teu jalan sebab dolar makin naik kuari geus 13,4 kadituna lamun 14 geus leuwih parah deui antara pembelian bahan baku jeung produksi jeung penjualan teu seimbang sehingga PMHK-an anu dilobakeun lamun kuari encan jelas bakal datang ka iraha maka pabrik mulai gulung tikar geus pabrik gulung tikar berarti karyawan sabaraha ribu kali kuari keur aya kitu 50 pabrik atau 100 pabrik sapabrikna menelan manusia kitu 2000 baheula keur dirata-ratakeun kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu terbengkalai nu boga kontrakan nu tadina ngandalkeun kontrakan di daharna teh tajang sagala rupana kontrakanna ditinggalkeun maya listrik bapan terus bae nu geus eueuh nek kumaha tinggal nyana bae tambang mana gantung diri bae gitu ya mulai itu terbengkalai ye bang di urang kumaha pasarkan kuari kurang geus teu jalan artina teh jalan teh kumaha jalan mah ala kadar jalan tapi kan lain cara biasa aset anu biasana satu hari menang 1 juta kuari mah teu menang 500 acat keur carita nu leutik carita nu gede ieu encan jelas datang ka irahana encan jelas nah ieu keur dicoba ku Gusti Allah nu tenang-tenang santri doang santri suka mikiran pabrik henteu santri mikiran tani atuh henteu santri memikiran perekonomian henteu nya teh nyaho ka ekonomi ka politik teh nyaho santri mah sebab nya mah jadi wali ka abah meunang nya wali santri ya teu tenang wae nya ngitung bae we cenah geus payah balik-balik Assalamualaikum seuseuri ya padahal mah kolot-kolot duh anak aing geus datang deui we bah dua poe balik deui ka pondok kudu aya duit 1 juta boh aduh sekolah tadi aing ngakal di anak aing ye aya duit berangkat eueuh duit ulah moal aya susul loba bah da teh ka pondok deui pondok meuli je Samsu kieu atuh nyaritakeun politik politik nyaritakeun ekonomi duit aing ngambalaya tah loba cenah geus cenah mah itu geus nya mah jadi wali we pokona mah geus nah bang tenang-tenang geus jadi santri geus geus ngitungan bae ngaji mah tilok ngitung balik deui bae teu nyaho santri mah
gitu nyaona naon pokoknya mah ngaji ibadah gitu nyaona naon jasana jangan anu mikiran bae sugan atuh jadi kitu motivasi henteu atuh mending nyana salat berjamaah pondok ngaca Quran tadarus Allahu lazim dak masak beres beri botan dak duit aing ambual aya ti bapak aing pugu bapak nama ngedagang naon gitu ngartoge ngek geus nya naon ya dagang dangdeurnya nanjak kesangan tengah jalan kesangan kosokan heula ieu dorong deui ka ditu jual datang anakna duit bah meuli gudang garam kadeleuna mah rokok padahal kesang bapak eta cucu tapi juga boga pikiran eta henteu ya bapana ge ikhlas karena Allah lantaran cak bapana aing ngarido jasa aing dagang dangdeur capek ge tah pake ngabiayaeun sia komo sia bisa ngaji teu bisa ngaji ge aing nitipkeun ka sia teh keur macaan Quran ngajelaskeun Quran hadis eta teh ucapan Allah ucapan Kangjeng Rasul geus atuh pokona mah aing mah penting mah sorga we coba mantep teh coba yeay kolotna ge senangeun ya eta teh nya anu di dalam akhirat coba sakola hayo mere duit tak 3 juta jadi ibadah wallahu a'lam nu dibaca anak kitab naon dan lain-lain sebagainya jadi ibadah kalau wallahu a'lam datang deui minta duit hak tak dipake poya-poya ku anakna keur carita bener bae heulanan sakolana wallahu a'lam jadi ibadah wallahu a'lam teh ge buka tuh hate sia bego kalau teh ieu mah keur nu capek bae tah mere ka anakna keur carita bisa ngajina geus pohara keur teu bisa ngajina dicatat ku malaikat masyaallah anakna cicing di pondok keur berjuang ngalaksanakeun bacaan kitab Allah dawan Rasulullah dawan ulama dibiayaan ku bapakna anu ngantar wasilah ngabiayaan anakna memeh anakna ka sorga kudu bapana heula amin sa anak sia teu sakola teu mondok emang wah gitu Masya Allah Karim pohara jasa aju tatanggana saya ke mana dia ke pondok ye keke tungguan ngodok kantong nunggu jero keke tungguan bahasa gede jasa cek budak merena yuk set 5.000 ceknya nanti aing nggak daguan ngodok kantong mangel 5.000 doang dari tadi ke mereka Masya Allah mantak kura inget baik kula mau bejakeun jelemana waktu kula keur mondok aya seorang pengusaha sok mere ka kula tah dek kapanggih aya deui urang di nu sok mere tek datang ka kula inget baik kula geus marah naon kula sok dihadiahan bae ku kula bu aing baheula teh meuli kitab dibiayaan ku eta seorang pengusaha tah tuari sok dihadiahan bae lah garati anu ternyata ge pasti aya ada teleungi tah hate teh tah nyana ngabiayaan teh sok mere mun balik sok mere aya deui dulur mun da balik menta tah mah atuh dibagi-bagi ku Allah ge nu mere aya nu menta aya nah ieu mah keur carita mun muka mata hate urang blak atuh emang na hirup dek di dunia doang beuke geus di akhirat lak Masya Allah begitu seorang santri ustad atau kiai ditimbang amalnya bagus sorga cak pengusaha malaikat ulah kali ke sorga kan emang ku naon gitu ulah emang naon hubunganan ayah hubungan gede jeung kula ulah ke sorga kan ji naon heula ke tanyakeun eta kitab nu dibaca ku nyana nang meuli saha tanyakan tad emang boga kitab nang malikeun saha aya nang malikeun Pak Anu bener tuh Bapak Anu mana tuh rangkulannya bari ngarangkul bang ngarewas aja kan tuh kasor jadi tuh usul lain mah pokoknya mah iya ustad bisa baca Quran bisa baca kitab pan kitab nanti bapak bejakan ka Gusti Allah eta kitab nang ti bapak gitu bejakan tadi tuh di cek ustad tuh bisa gitu bejakan ke malaikat beja
bebeja malaikat bebeja Gusti jadi aya nu ngotot bayi pengusaha hayang milu ka sorganya na emang nyana boga amal naon amal nama tepati bagus dan melikeun kitab eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sebab dibelikeun ku jana jeung sok dibiayaan ku nyana aduh cak Gusti Allah geus sok kasorgakeun mah je lamun urang neuleuh ka dinya tah emang kumaha gitu ulah-ulah eta kapan dongeng Kangjeng Nabi aya jelema nu maot teu boga amalna naon ulah ka dikanarakakeun ka Kangjeng Nabi pan gitu coba sugan wau tante nyana teh pernah ngaji tante jeung kiai tanya pernah ngaji henteu pernah bareng jeung kiai teh kitu bejakeun pernah bareng jeung kiai teh henteu wau teh jeung kiai bejakeun wau teh jeung kiai henteu ieu mah budak pamosrongan ieu mah gaji tilok wau henteu bareng henteu pan puara tah mah coba pernah henteu ka imah kiai bae siapa pernah ka imah kiai henteu masyaallah ieu henteu sebentar henteu cak Kangjeng Nabi liwat tanya liwat pernah teu ka imah kiai barang ditanya si pernah teu liwat ka imah kiai mun liwat pernah eta ge neangan embe embe kula leungit liwat ka imah kiai aya nu ngomong eta cenah imah kiai jadi kula nyawa geus kasorgakeun berarti nyana eta nyahoeun ka imah kiai je atuh komo nu ngararaji di dieu ta eta nu ngabiayaan sarana agama mah kos kitu lain lalagan eta dongeng Kangjeng Nabi ditanya heula coba pernah ngaji henteu henteu pernah wau henteu henteu pernah bareng teh jeung kiai henteu pernah ka imah kiai henteu silaturahmi henteu boh pohara jasa ieu mah sama sakali cenah mah ieu liwat ka imah kiai eta doang eta ge neangan embe salam tuh mau imah ngabiayaan kan pohara jasa Masya Allah nah ialah tepati-pati kaula ngutus seorang nabi ka hiji nagara kemudian bangsa jeung umatna ngabohongkeun ka eta nabi kecuali kaula nyiksa ka ahli nagara eta ku cara dibere kesempitan kesusahan anu luar biasa perekonomian teu jalan pertanian teu jalan dan lain-lain sebagainya teu jalan sulit luar biasa wadbarro jeung penderitaan garering timbul gering-gering segala gering darah tinggi segala darah rendah segala ginjal segala macam-macam garering jelema teh geus mah kitu segala makroni segala kitu lihat sirah dan lain sebagainya bahkan aya penyakit anu dibawa ke dokter teh geus ngecek melalui ronsen melalui kitu SG teu kapanggih penyakitna jecak dokter cari-carina sehat buku gering tapi cek dokter sehat bapak ini udah pulang aja sehat buku gering bingungnya nanti aing gering dibajar sehat dokter bodoh guys bukunya nana geringnya nana ngarasakeun tapi cek dokter teh melalui ronsen penyakitan melalui penyakitan darahna bagus ya teh bapak sehat ceknya cek jantung sehat cek paru-paru ge sehat tapi nyana nangis teu bisa kicep-kicep acan cek dokter pulang bapak sehat aing gering ceknya teh nah ini bukan bagian dokter coba ke sono ke Jampang Surade takut ada gaang di dalam perut nih coba nah iya geus teu kapagieun ku dokter ge geus teu kapagieun dibawa ku ari ka kulon ka Pandeglang ka Cadasari aya di dinya teu nu make iket ini penyakitnya cekel ping-pingna keluar paku tuh dulu tuh paku kos kieu aya di jero awak untung bisa hees gesakna teh Masya Allah cak nu nganter tuh lamun 3 kilo mah bisa pakai ngabangun tah paku mana aya di jero awak kudu aya pakuan segala bohong boro-boro paku urang kasura ge leutik jasa nyeri jasa tuh paku sok bada kieu mah urang teu percaya bae itu canya nanti baru ieu tidak selesai ieu mah moal selesai dicokotan kieu mah sebab di imah ieu mah aya orang hideungan kudu mayar ieu mah segala apel jin segala apel jurig segala naon wah tambah cai tambah daun eta bener apa nu kitu bohong nu gara itu aya penyakit itu bener temen eta mah ngabohong dukun ngaranna
disiksa ku Gusti Allah. Maksud Allah mere peringatan la'allahum yadra'un, supaya DPDP, supaya tunduk rendah diri kadituna iman ka Gusti Allah. Nu kafir supaya iman, supaya percaya ka utusan Allah. Anu geus iman ka Allah supaya balik tobat ka Gusti Allah, supaya mantap menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa badalna makana sayyatil hasanah, tuluy ku kaulan wagung digantikeun dibere eta kaum teh dina tempat kesulitan ka gorengan teh ane siksa al hasanah kabagusan nu tadina susah jadi sugih, anu tadina gering jadi cager. Ku ari mah ku Gusti Allah teh dibere mahmur, anu tadina dibere susah, dibere gering, ganti ku Gusti Allah. Dibere ku ari mah tina tadina panas jadi tiis, tadina teu jararadi taneuh teh jadi tadina perekonomian macet ku ari jadi makmur terus jadi jalan dan lain sebagainya. Geus kesimpulan nama susah jadi sugih, gering jadi sehat, hatta afau sehingga tina subur tambah harta, tambah loba munding, tambah loba sapi, tambah loba domba, tambah loba ayam gitu kene. Kendaraan tadina boga motor hiji jadi dua jadi tilu mobil gitu kene. Bahkan jeung pamajikan ge nambah tadina hiji jadi dua jadi tilu ku makmur-makmurna masya Allah. Kohar anak baradakan jadi loba hatta afau tadi dangan boga anak hiji dua ku ari mun ditanya ti bibit bu itu 10, bibit bu itu 10, bibit bu itu 10, 4 bibit jadi 40. Geus lamun dek lebaran mudik jang anak doang nyewa bus. Hatta afau bahmur jasa ibu pohara jasa kumaha eta dikitu-kitukeun ku Gusti Allah ke dibere susah ke dibere sugih ke dibere gering ke dibere cager. Eta teh kapan menang Allah, maksudna Gusti Allah teh supaya inget bahwa ieu teh dadamelan Gusti Allah. Geus ana dadamelan Gusti Allah supaya iman ka Gusti Allah, geus iman ke ibadah ka Gusti Allah supaya mantep nauhidkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kumaha eta kaum waqalu cek eta masyarakat teh kufrun nikmat kana kufur kana nikmat sing hade tama kikituan teh kod masa abaana dara wa sarra bapa moyang urang baheula ge osok dikitu-kitu baheula ge lain osok dikitu-kitu emang geus terjadi ke susah ke sugih engke paila engke subur tiba lagi kitu ke perekonomian macet ke perekonomian teh jalan atuh tiba lagi derek moyang urang ge kitu sarua jeung urang ieu teh ulah ditekadkeun bahwa ieu ti Allah wa hadhihi adatud dahri ieu mah emang geus kos kitu bae kaayaan zaman masa. Gua ringes aya diceli urang loba jasa ketika aya gempa urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah, ieu teh siksa ti Gusti Allah. Sebagian ngomong ieu mah kejadian alam, caritakeun angin topan deg urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah siksa lantaran di dinya teh aya sumber maksiat anu teu katahan, mungkin bae perzinahan, mungkin perjudian, mungkin bae di dia teh segala kredit dan lain sebagainya. Dia siksa ku Gusti Allah, tapi nya nama lain. Ini mah kejadian alam. Ada tuh dahri emang geus biasa zaman mah kos kieu. Jadi kan tsunami dat peringatan ti Gusti Allah. Urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah. Nya nama lain kejadian alam. Lantaran di urang antara nu mukmin jeung nu fasik jeung nu kafir loba, bedengean loba. Tapi ka urang lolobana dah kejadian alam eleh mukmin tuh teger di televisi ngomong ini adalah merupakan peringatan dari Allah siksa titik geus kuduna kitu ieu lain kejadian alam nyaritakeun kejadian alam malulu teu harayang aing mah ngadengen age eueun tegas ka kitu tak ka Allah hati-hati kita kembali kepada Allah. Kuduna mah di TV kitu haik para kafir iman kepada Allah. Coba nyana di sel geus lah pokona. Nih kan guru ieu mah kejadian alam deui. Da iya jelema nu kalalupur nikmat teh ngomongna teh qad masaabana dara wa sarra
urusan kos kieu mah tuh bapak moyang urang ge emang kakeunaan baheula aya susah aya sugih aya panas aya tiis aya masyarakat aya menan gitu ngaranna aya keur paila aya keur subur atuh baheula ge karari itu ke Gusti Allah dibere angin teu Gusti Allah engke ge aya angin ke gempa emang ieu mah wahadi ada tu dahri walaysat bi uqubatin minallah lain siksa Allah ieu mah kejadian alam tiba heula nanggeus kitu nurun ka urang ayeuna nu mantak caknya nanggeus pakunu ada ma antum ada geus sing araya maneh mah maneh bae geus ulah nyaritakeun Allah geus mah lain siksa Allah lain kejadian alam maka lamun ku Gusti Allah geus diperingati melalui paila melalui panas tapi teu daek iman ka Gusti Allah teu daek sadar merendahkan diri ka Gusti Allah ketunggu cek Gusti Allah ujung-ujungna fa akhadnahum bautatan wa hum la yashurun teh ku Gusti Allah disakalikeun siksana bagtatan teh sakaligus kaget sekonyong-konyong wahum la surun bari manehna teu nyaho kana waktu datang na memena sugan aya kitu warning sen-sen teu aya langsung bae emang kamari ieu waktu aya tsunami Aceh teh emang aya peringatan teu aya jeger kabeh ka bawah waktu kamari ieu di Padang emang aya peringatan awal geus ku Gusti Allah diperingati awal tapi kaberani itu udah tetap beriman gak gempa sabaraha ribu manusia anu henteu disalat Sukabumi gempa Garut gempa Yogyakarta gempa nu kuari mata nu celian nu pengkor nu leungeunnan dan lain sebagainya masih kadeuleu kene kurang Yogyakarta teh tapi tetep teu iman ka Gusti Allah awas cak Allah namun ku aing kuari peringati melalui panas ku aing diperingati teu aya hujan sawah-sawah batela dan lain sebagainya hawa anu sakieu geus teu menyatu jeung urang panas luar biasa eta teh sing inget sia-sia teh nang aing ieu cuaca nang aing panas nang aing balik atuh ka aing cak Gusti Allah lamun sia balik ka Allah aman ku aing sia tapi lamun sia teu balik ka aing ieu kejadian alam deleukeun ku aing sia lamun ku aing teu didatangkeun bagtatan awas teh mun teu geri ngeri orang sing lobakeun istighfar keluarga ka Gusti Allah Subhanahu wa taala di lembur-lembur ayo istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi minimal 70 astagfirullahalazim wa atubu ilaihi atau anu panjang astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masata'tu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bi ni'matika wa a'udzu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ta eta baca ku cenah panjang ting teh kiai nu pendek lah astagfirullahalazim li wali walidayya la sabilukum la jibati alayya jamu Muhammad eta ge panjang kene cenah kiai nu pendek lah astagfirullahalazim wa tubu eta ge panjang kene sia moal maca ieu sia mah panjang kene bae sebagian baca istighfar balik ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran hujan-hujan anu aya di sekitar urang encan hujan murni sing ade encan hujan murni ieu mah hujan buatan teh pemerintah supaya ulah ngebul teuing mantap urang tetap sulobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ieu kurang keur dicoba ekonomi keur rada carut marut bagi anu bergelut di perekonomian kuari emang kerada carut marut pertanian ribuan hektar nang Allah aya nu geus kekurangan cai urang gula seserian di urang aya hujan lain hujan asli sebab hujan asli mah diawali ku guludug jeung kilat ieu mah guludug kilat mendung hujan sing inget hujan asli awal kilat jeung guludug
ketika geluduk juga kilat lain asli hujana ieu mah sakadar peringatan jeung urang hati-hati ulah obrot teuing tetep urang make caina lobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ajakan di lembur ku urang babalik ka Allah komo datang ka kafir-kafir arasub Islam minimal urang nu agamana Islam tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala walau anna ahlal qura wallahu a'lam.